Rongsok, rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok. Jang, rongsok Jang. Rek ngilo naon teh? Ayo sok. Itu Jang, erek ngejual aki. Mana teh akina? Tuh ayah di ditu. Ayo orang ke pola tuh. Kira-kira sekilo beraduit Jang aki. Oh, orang ke pola barangna. Kayak lamun bagus mah saya berani mahal. Oh iya tuh. Hah? Mana teh akina? Tah Jang, aki jual gawe nang ngopi ngerokok doang. Sugan teh. Aki motor, aki mobil. Aki nongkos gitu mah ceburkeun we ku alungan. Enggak punya duit mah dek, kita minta duit yuk ke bapak yuk. Pak, iya budak minta duit hayang jajan pak. Lah yang jajan aing keur pusing usaha untuk hari sakieu ye. Ah, Lah, iya budak hayang jajan. bapak teh boga duit jajan mulu ye. Lah pengen jajan. Tenang, tenang. Pak, erek kemana eta? Erek ke warung beli rokok. Duit aja. Lumayan nih, keur beli rokok. Duit saha eta sia. Lumayan we nimu ye, dicampur. Lumayan rokok gua teh. Mam, nempo duit bapak teu murah, Mam. Teu nyaho, Pak. Tuh, tanyakeun ke Mi coba tuh. Maneh manggilan duit urang teh tadi. Geus kurang dibagi dua jeung si Imam. Urang mah beli rokok. Yang kawin win hayang kawin. Geus teu kuat. Berang peting. Mi aing yang kawin deui eta. Win hayang kawin. Pak. Mi yang kawin deui sia. Mana wae yang kawin deui sih? Aing ayo. Sok Ayo, geus, ayo, hayu, ayo. Dengekeun Ayo. Geus teu kuat. Emang aya awewe anu nyandung? Lah urang mah tibang nyanyi. Bantuin bapak. Kunaon Pak motor teh? Motor mogok ye. Kunaon Pak motor teh? Nyaho ye, jadikeun hirup ye. Coba sedanglah busina sugan ieu. Sigana busina kendor ieu. Coba selah-selahna. Pak. Terus. Terus, Pak. Terus. Cek kulan, Bang. Iya. Ayo, kulan, Bang. Aduh.